Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana tepang deui eta tepang deui. Sareng Mang Acil gentra suara dina acara dongeng Sunda danget ieu sakumaha biasan raskeun jejer carios anu katunda dina jejerna sangsara dihaja. Tepang dina bagian anu kagenep ayeuna teh nya teu karaos. Kumaha lajengna ieu carios sumangga urang samititenan ku sadayana. Namun ngemutan boh bilih aya nu teu acan subscribe, teu acan like, oge komen, share teu kalangkungnya supados urang tiasa sasarengan dina channel Kameumeut urang sadaya Megas Pasundan ngalangkungan dongeng Sunda kita. Sumangga kanggo sadayana urang samititenan jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kagenep sorah kaparayun. Waduh, nah mana rewel sia dari mana? Usman, aing maka kar aing manggihan jelema anu beuki ngomong jiga sia. Nya sia teh kurut penyiar radio atau naon sia teh? Ayeuna mah tong loba tatanya sia. Pilih di antara dua, nah rek milu atau moal. Lamun moal milu, ulah rewel. Jung geura ini sorangan. Aing mah teu hayang bebarengan jeung nu rewel jiga sia. Jung geura ini sorangan. Cik si Rojak ambak panuna molotot ka Usman. Ih, tang tu we kuring gerek balik ari teu kapake mah. Ngan tang tu niat akang duaan teh arek dibejakeun kanu berwajib ka pihak keamanan. Ngarah akang duaan teh ditewak teh sarta dipenjara. Pek we pilih eta mah mending dilaporkeun ka polisi, mending ngajawab pertanyaan kuring. Naon hese na atuh pirage ngajawab. Usman capetang nyaritana sarta taya kasieun. Atuh puguh si Rojak jeung Barno teh reuaseun. Hop, ulah ka duluyan. Ulang jeung balad ya. Usman, taya salahna lamun dek tanya mah. Sarta ku urang teh kudu dijawab. Ulah rusuh teuing ya, Kang. Sing lebar ku tenaga oi. Usman teh bisa diarah gawena ku urang. Jadi pila kadar nanya kitu mah teu kudu dipikiran. Sok we jawab lah. Naon hesena atawa naon rugina ngajawab anu kitu. Jeung cibatan kudu kalengitan ku si Usman. Sabab tenagana dibutuhkeun ku urang. Ngagarong teh ngan ukur duaan mah moal luasa. Tah kitu we ayeuna mah yeuh. Kitu we Kang. Cek si Barno bari ngareret ka si Rojak anu keur baeud kawas nu amak pisan. Ogatuh, kioi, perkara kasalamatan mah gumantung kana usaha anu dijalankeun ku urang. Lamun urang hayang salamet, nya kudu ati-ati dina lumampah. Sarta anu rek dipigawe teh kudu dipikiran heula. Tah, ngan sakitu jawaban mah. Pok, arek nanya naon deui sia? Nanya naon deui sia Usman? Cek si Rojak nangtang. Panonna melong ka Usman. Syukur atuh ari kitu mah. Ayeuna jawab deui ku akang. Lamun urang hayang salamet tapi ngaliwatan jalan anu mantak bahaya, naha bakal salamet atawa moal urang teh. Sabab geus yakin jalan urang teh salah. Anu akibatna bakal cilaka. Cik, bisa atawa moal? Usman nanya deui. Nya moal meuredan. Cek si Barno jiga nu asa-asa. Dari cek pamikirna ogenan. Memang moal salamet lamun ngahaja ngaliwatan jalan salah. Si Rojak ngahulang, pok ngajawab jiga nu reuas. Ya moal bisa, tapi kumaha jelemana eta mah. Lamun jelemana pinter jeung apik mah tangtu bisa salamet. Pokna bari kalamas kelemes. Ah, ulah asa-asa Kang nyarita masing tegas we atuh ya jiga kuring. Rek kitu rek kieu ge habak-habak we nyarita mah ngarah babari ka harti. Tah ayeuna kuring geus boga ancer-ancer yen akang duaan teh geus ngarti kana perkara ieu mah ieu. Lamun hiji jalma hayang salamet tapi ngaliwatan jalan anu salah tangtu kahayangna teh moal laksana. Da salah jalanna. Tah ayeuna kuring teh rek nanya deui. Lamun urang hayang salamet ulah katewa kurona atawa kun wajib
tapi ari pagawean kana ngagarong jeung maling nah eta terek bisa salamet atawa moal. Cik jawab deui Kang. Cek Usman jiga nu hayang nguji kana kajujuran anu duaan. Kumaha kapinteran urang we eta mah. Lantaran anu wajib ge sakapeung masuk talobeh. Tara bisa nangkep jeung dalingakeun ka urang. Tah kulantaran kitu dina hal ieu mah kumaha urang we. Jawab si Barno, ayeuna mah jadi tegas, geus mimiti bisa diajak nyarita. Atuh bungaheun Usman teh, lantaran geus aya jalan pikeun ngasupkeun pangaruh kanu duaan. Jawaban Akang teh bener, lamun urang leuwih pinter tinu wajib mah bisa wae salamet, tapi eta kasalametan teh ngan sakalieun. Dina hiji waktu mah tetep wae bakal cilaka. Tah lamun kitu kumaha carana? Nah bisa salamet saterusna atawa moal. Oh, ari sia kalah ngadalil di dieu atuh. Lobasan bacot sia. Sia teh kudu ngajawab anu ponok. Nah rek nurut ka kami atawa moal, ha? Lamun rek nurut salamet, lamun moal nurut tangtu nyawa sia bakal ngalayang ka awang-awang. Ngarti sia? Henteu ngarti kuring mah. Nah make rek ngalah nyawa kuring. Naon salahna make ngamek kitu? Ari teu panuju makana caritaan kuringnya cicing we atuh. Ulah bari jeung ngamek wew. Usman tetap tenang. Oh, sia teh rek nurut atawa moal, ha? Lamun moal nurut dipodaran sia ku aing ieu. Sabab sia teh bakal jadi panghalang pikeun aing. Jeung deui sia ulah ngabacot anu kitu tepuguh tah. Cicing we ulah ngadalil hareupeun dewek. Da moal didenge ku aing ge. Cek Barno bari jeung ngurelang, tapi Usman kalah kaseuri. Kajen atuh lah. Ngan lamun bisa mah ulah ngagarong atuh. Neangan wae pausaha anu sejen ngunyal-ngunyal batu atuh. Atawa dagang cilok, kuli macul. Atawa naon be lah kuli bangunan GHD. Da ngagarong mah duh goreng. Jompe sia. Ieu mah urusan kami. Maneh mah kari milih ieu. Nah rek nurut atawa moal? Mending milu jeung aing atawa mending modar sia? Mending hirup we kuring mah Kang. Cek Usman kalah kang heureuy. Eta nyarita mani harus kitu sia. Tapi geus euy, ulah ngalanturkan itu pararugu. Sakali deui aing rek nanya ka sia Usman. Arek milu nuturkeun aing atawa moal? Cek si Rojak ilmu releng harita teh ka Usman. Moal ari rek ngagarong mah. Sieun kuring mah. Kurang ajar ari kitu mah tah. Urang warah we lah. Besi ku indung bapana candi warah. Tuh mana mun diantap mah yeuh. Mantak deuyeuan. Guda sadia tanaga we. Sok, ulang alung boyongkeun lah ieu manusia teh yeuh. Tapi ulah dipaehan euy. Sabab moal lila ngarasa nyerina yeuh ari dipaehan mah. Sok, ulang mimitian yeuh. Kitu cenah cek si Barno bari hiat najongkeun sukuna anu katuhu. Maksudna mah arek najong tuur Usman. Tapi Usman sanajan manehna teu bisa silat, celang luncat, plos. Panajong si Barno teh ngaplos, tapi gagal. Si Rojak geus taki-taki ti tadi kene. Kakara oge Usman incak taneuh. Hiuk, cebron. Walikatna diteungeul satakar tanaga ku si Rojak. Atuh koloyong Usman teh ngoloyong. Malah teu cukup kitu, anu keur ngoloyong teh dijejak bobokongna. Hiak, cekok. Aduh, lu. Tobat. Cek Usman bari muringis. Jarig jeug, solontot, bro. Usman teh namru teu udang deui. Arek teh kitu kumaha atuh. Usman mah teu bisaeun gelut. Jabati kitu, gerakan si Rojak jeung si Barno sakitu cepetna. Da pugu geus tuman gelut maranehna mah. Sedengkeun Usman pinter sote dina nyarita. Ari gelut mah can boga pangalaman. Nempo Usman amru cakakak, si Barno teh seurik manilelengakan. Balik teh sabar hatanagana bocah cilik teh. Bocah cilik kaya kue. Sugan teh nya gagah tah. Kaltun ka ngomong we ka mana daek sia ngadalil Usman urusan manusia. Ari pek teh teuing. Teu beda jeung keuyeub apu. Lolos taya kekuatan. Cek si Barno bari jeung maju dua lengkah ngadeuketan ka Usman anu keur nyuu. Barang geus deukeut, heat najongkeun deui sukuna. Hiuk cekok.
Nenggal pisan kana bobokongna. Atuh guak Usman teh ngagerok tina awahing ku nyeri. Aduh, walah, tobat. Ampun Kang Barno. Aduh, ampun. Cek Usman bari karaya pleungeunna ngusap bobokong anu karasa semu seueul urut ditajong. Tapi baranggap leungeunna ngadupak perah bedog. Beb, hate Usman teh ngarenjag. Pudigdig nafsu bijil. Kalayan teu loba pikir. Gap kana perah bedog. Ari si Barno nempo Usman muringis teh jadi dedeyeun. Atuh hiuk najongkeun di sukuna. Maksudna arek najong iga burung Usman. Tapi serepet hiuk cekok dipapag ku bedog. Aduh ya, tolongan Kang, tolongan, aduh, suku aing demang ya, si kurang ajar teh siang ngelawan ka aing, aduh. Kitu cenah cek si Barno, bari rempayak bruk Namru gigireun Usman. Nempo musuhna Namru, korejat Usman teh hudang, terus ngahumbatkeun di bedogna. Maksudna rek nigas beheung si Rojak, tapi seak cekok. Tetepokan Usman teh dijejak satakertanaga ku si Rojak. Atuh galeong. Bru, Usman teh Namru deui. Tapi gancang cengkat terus malih ka si Rojak. Hiuk nyabetkeun bedogna. Ngalasu ku si Rojak. Tapi jeleng, si Rojak teh luncat. Plos. Bedog teh nyabet angin. Sabot si Rojak luncat. Korejat Usman teh hudang. Jeleng luncat meruka si Rojak. Bari nyabetkeun di bedogna. Hiuk, plos. Bedog tayanukeuna lantaran si Rojak kesit luncatan miceunan panarajang Usman. Ari si Barno manehna kacida gregeteunana nempo anu tarung teh. Tapi teu bisa milu ngaraponan Usman lantaran sukuna kacida nyerina. Kang, ulah dileula euy. Podaran bisa kalian. Kapalang edan lah. Jelema jadi panghalang wungkul tah. Teu nyana tah jelema teh. Jelema kitu dibabawa tuh Kang mah. Aduh teuing. Ya uing geus kabeunangan ya. Kitu cek si Barno. Terus mundur ngajauhan tempat tarung. Maksudna ngajauhan bahaya. Bisi aya sabetan bedog anu nyasar. Ari si Rojak cakakak seuri. Sok sanajan barejeng luluncatan oge. Lantaran Usman tetap nyabetan musuhna. Ulah salempang si Barno, ulah salempang. Ieu cucurut tang tu ya bakal dipodaran ku dewek. Teu bisaeun silat ieu. Ngan tinggal nunggu waktu wae. Cicing wae heula ieu. Keun, rek diangon heula lah sakedeung ieu. Resep, hitung-hitung lala jodoger monyet. Cek si Rojak berjengkilak ngagiwarkeun sirahna. Lantaran bedog Usman maningah hiuk bangbaraan arek nigas beheungna. Plos, bedog teh ngeplos nyebet angin. Tapi serok, si Rojak teh maju salengka. Usman nafsu, hiuk ngaheumbatkeun bedogna, arek narok sirah si Rojak. Ngan hanjakal si Rojak kesit, leungeun anu kenca mendingan sakilat, newak pigelang Usman. Kalayan dibarengan ku leungeun katuhu, anu nenggel kana pepeuteyan Usman. Seret kap hiuk jebrod, celeng. Bedog Usman teh ngacleng, gero Usman teh ngoceak, leungeunna asa komper. Cek Usman bari koleang, bruk rubuh deui. Jebrod ditimpah deui puhu ceulina. Ku tajongan anu mateni. Atuh les. Usman teh kapaehan. Terus ngagoler dina taneuh teu empes-empes. Ngalungsar jiga banusan. Atuh cakakak si Rojak teh seuri bangun anu kacida bungahna. Dampo kumaneh, dampo Barno. Sakali ngaprak ogenan. Ngagoler teh udang deui. Naon hese na ngarubukeun cucunguk sasiki atuh. Sok arek dikumahakeun ayeuna euy. Sugan didinya aya pamanggih. Ceuk si Rojak barejeng leumpang launan ngadeuketan ka si Barno. Atuh gancang. Si Barno teh ngajawab barejeng muringis. Lantaran tatu dina sukuna asa beuki nyautan. Podaran we, sekalian Kang, podaran lah. Bebekeun ta beuteungna tah, ngarah puas. Beheungna tigas, sukuna potongkeun. Dadana tojos aku bedog tah. Jawab si Barno.
bari maksakeun leumpang ngadeukeutan ka Usman anu ngagoler. Kelanan euy. Ulah rusuh lah. Maehan mah gampang. Tapi kudu dipikir heula akibatna ieu. Lamun si Usman dipaehan, sanajan sakumaha bunina ogenan tetep bakal kapanggih. Mangka ning bimini tukang warung apaleun tah ka urang. Inditna ti warung teh jeung arurang dibawa ku urang. Jadi lamun si Usman dipaehan teh geus tangtu urang anu bakal ditewakna tah. Dah kulantaran kitu geus bae lah. Sakitu ogenan cukup euy. Nyiksa si Usman mah ngan lamun can puas pisan ringkus suku jeung leungeunna tah. Terus golerkeun dina solokan tah ngarah buni. Kitu cek si Roja. Pok ditempas ku si Barno. Satuju. Kitu ogenan. Satuju Kang. Bener pisan mending ringkus bae lah. Sok talian sing pagoh. Tapi kunaon ngaringkus nanya. Boga tambang teu. Cek si Barno ngareret ka si Roja. Ulah salembang. Dewek mas hadiah tuh sagala rupa ogenan. Sabab niat imah teh ledek ulin. Tapi dek ngagarong. Anu mantak sadia sagalana ieu. Ngan tambangna leutik. Geda ulang dikaluarkeun ieu. Kitu cek si Rojak bari ku si Wal ngaluarkeun tambang segede cingir oro. Anu dibelitkeun dina cangkengna. Da geuning aya. Sok we talian atuh ku Akang. Sok da moal hese nalian anu keur kapaehan mah. Piraku teh arek ngamuk onaman. Baik buru-buru. Puting manten ieu. Aduh, kuring mah nyeri ieu suku ieu. Kitu cek si Barno. Kudu urang ringkus lah. Jawab si Roja. Bari deker ngaringkus Usman. Kuriwal. Leungeun Usman teh dibeungkeut ku tambang. Malah sukuna ogenan di talian. Sanggeus beres, jung si Rojak teh cengkat. Pok nyarita ka si Barno. Tah, beres lah. Geus di talian mah euy. Geus lah tinggalkeun we yuk. Ulah Kang. Ulah diantep di dieu yeuh. Aduh teh, pindahkeun we tukang nu bala tuh. Kitu cenah cek si Barno. Nita ka si Rojak, sina mindahkeun Usman ka nu bala. Wah, teu kudu ka nu bala euy jauh teuing euy. Kadinya we tah kana solokan saatah. Tapi bedog si Usman asupkeun deui kana sarangkana. Ngarah disangka ti kajadian tarung. Sok tengan bedogna Barno. Da jigana deukeut ngacelengna teh tah. Nya tadi teh ngacelang. Kakek urang tangan aduh ting. Bari jeung suku nyeri deui teh ya. Da moal jauh jigana mah ya. Paling-paling ge 3 meteran jauhna teh. Jawab si Barno bari terus cengkat ingkud-ingkudan ngan bedog. Tapi tika tempo da puguh poe. Sedengkeun jelema oge ngan kaciri jentuna wungkul. Ari kana beungeut mah teu sidik. Kulantaran hese neanganana. Pok si Rojak teh nyarita. Wah, hese poek euy. Keun bae atuh lah. Da moal naon sugan? Kela Kang, urang tangan heula nu bener ya. Kabeneran aya kayu api ya. Barno bari mikeun kayu api harita teh ka si Rojak. Atuh gap di tampanan bari jeung nyarita. Tah, lamun dicaangan mah kapanggih ku dewek ge. Mun teu tadi atuh. Kitu cek si Rojak bari cekes ngahurungkeun kayu api. Brai, kayaan di dinya teh caang. Terus si Rojak teh culang cileung neangan bedog. Tapi can oge lila, breh katempo ku si Barno terus dituduhkeun. Tah gigireun Kang, gigireun tah. Kade katincak. Aduh ting, tah kade. Mana euy, mana? Uluh, nya geuningan. Untung we teu kacincak. Cek si Rojak bari terus dongkok kop kana bedog Usman anu ngagoler. Gancang diasupkeun kana sarangkana anu ngagantel dina cangkeng Usman. Jiga geus kitu kuduna, bareng jeung anu ngasupkeun bedog, kulisik Usman teh usik, tapi teu bisa gerak da geus diringkus. Brai panonna beunta, gebeg Usman teh ngarenjag, lantaran karasa awakna asa rarengkeng. Atuh pok Usman teh ngomong sajeroning hatena. Nah, awak aing jadi kieu. Waduh, tetela aing teh diringkus. Kasebelan tah si Rojak jeung si Barno teh talenges ka aing. Beu cilaka gede ya aing teh. Kumaha carana sangkan aing bebas? Aya deui we pikiraneun teh. Cek Usman bari reupeurem deui. Terus mikir sajeroning hatena. Si Rojak anu ngasupkeun bedog mah teu dipalire. Barang keur ngahulang mikir, brai. Pangalaman Usman tepung jeung hiji aki-aki di leuweung. Anu katelah aki lodra. Malah harita keneh ras inget kana amanat ti eta aki-aki. Atunye Usman teh seuri sorangan. Pok ngomong deui sajeroning hatena. Nah bener kitu. Ek disamat ku aing mah. Ayeuna waktuna ieu.
pikeun nyamat Akilodra. Nah bener-bener bakal datang atawa moal. Kitu gerentes hate Usman, bari terus musurkeun perhatianana. Geus kitu terus gegerenyeman, nyamat Akilodra. Biwirna kunyam-kunyam tapi teu kadenge ku batur. Akilodra, ieu uing Usman, ayeuna uing meunang katunggaraan lantaran awak uing aya nu ngaringkus. Lamun nya Aki mireungeut kana panggentra kuring sarta awas ka uing anu kumelendang di alam manusia. Cik buktikeun geura datang ka dieu. Uing perlu pitulung. Geura datang Akilodra. Kitu ceuk Usman, bari hatena panteng nyipta-nyipta hiji aki-aki anu kungsi panggih di leuweung. Kaayaan di sakulingeun manehna teu dipalire, padahal harita teh si Barno nyarita tarik pisan. Kang Rojak, segala rupana geus beres. Hayu urang garotong ieu kasolokan saat ya. Arek maksakeun ajan suku nyeri ge ya. Kitu cenah ceuk si Barno. Bari ngareret ka si Rojak. Atuh pok si Rojak teh ngajawab. Nam, jo akang nam. Jawab si Rojak rada ngageter sorana. Teuing kunaon sababna. Tapi teu loba deui pikir. Terus singkil. Samemeh ngarampa awak Usman. Hiuk aya angin mani ngagelebug tarik pisan. Sorana mungguh ngaguruh mantak ketir. Cungungung aya sora anjing anu babaung. Malah gaur aya sora maung mani ngagaur mantak keueung. Kaayaan harita ngadadak jadi geuman. Langit angkeb, mega hide ngagulung nutupan bentang anu baranang. Atur reup kaayaan teh jadi poek mani mardong. Gebeg si Rojak jeung si Barno ngarenjag satakar kebab. Bari jeung terus ngagibrig. Pangsieuna mah ku ngadenge sora maung. Sajongjongan mah anu duaan teng harulang bae. Maranehna ngarasa bingung anu taya papadana. Ngadadak samar polah teu nyaho naon anu kudu dipilampah. Lantaran si Mamaung geus trap manten. Katurug-turug maung siluman, atuh pugu si Rojak jeung si Barno. Mani ngagibrig bakat tingku soa. Malah keur kitu teh gorobas. Dinu bala teh anu gegorobasan. Aturet si Rojak jeung si Barno teh ngareret ampir bareng. Breh katempo. Aya cahya kembar segede-gede baterai. Horeng eta teh maung anu moncorong dinu poek. Malah gaur disada bari ngadeuketan ka Usman. Goak si Barno teh ngagoak satakar tanaga. Maung lompat Kang. Maung lompat. Ceuk si Barno bari beretak lumpat pangheulana sanajan ingkud-ingkudan. Najan poek ogenan ditubruk bae. Teu lila oge kadenge ngagedebut ragrag ka sawah. Jiga nama ti kosewad kana galang sabab sukuna tatu. Ari si Rojak teu nolih kana nanaon. Dedeg-deg manehna ogenan lumpat. Tapi salah jalan kakara oge sababaraha lengkah. Ceger neungar tangkal buah. Gerok ngoceak mantak watir. Halo, hulu tangkal nyeri. Halo, maung. Tolongan dia, ayo maung. Tolongan, maung. Ceuk si Rojak bari korejat hudang deui. Dedeg-deg lumpat satakar tanaga. Tarangna anu asa bejad teh teu dirasa. Tapi teu bisa kebat lumpatna lantaran sawah teh teu rata. Loba gawir anu harandap ngan lumayan lamun ti bebeut mah mantak ngageblug. Buktina si Rojak ogenan geus kadenge ngagebut labu. Terus gegerungan jiga anu marurung. Korejat hudang di mani rusuh. Dereg-deg lumpat deui, tapi blug labuh deui. Kitu jeung kitu we meunang sabaraha kali. Patemalan jeung si Barno anu nasibna sarua. Lantaran kayaan teh poek teu katulungan. Sok hanya kalpisan. Waktosna anu parantos kapan. Jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kagenep dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah dina sanes waktos urang dilajengkeun deui. Supados tiasa tepang deui, supados tiasa sasarengan deui
diantos kanggo subscribe, like, komen. Nah gitu. Hatur nuhun tina prahatosanana, hapunten anu kasuhun tina kakiranganana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.